Temenin keriuhan kami, babacakan ke sawah, cek. Hai Besti, apa kalian bisa lihat di sini Besti? Di sini airnya teh sangat besar sekali, soalnya ini teh aya banjir saeutik gitu. Dan di sini aku nita salaki aku videokeun aku, soalnya yang divideokeun gitu sakedeung. Tapi entah kenapa ya, kalah gegelek gekan ka gugu teh sarina gitu. Atuh riweuh nya saki hujana kakalah ka sawah di tekanan. Apa guys, aing mah nyin estetik geri pu ieu mah kudu musim hujan kieu mah nya. Pan namun HP aing merasa kayak mah mewek. Betapa riweuhnya ya Besti, aku meniriweuh be pokona mah. Atuh datang-datang ya ka sawah langsung sitah manggang atuh dicuskeun Besti ku salaki aku. Nya nu saparona cendara ratang, nya lihatlah kami ngeun sabarahaan ieu ngeun sauceritan. Atuh je berhubung hujan kitu meureunya laju can kadadarieu jaripuh nya marawaana. Atuh kabeneran nya Besti barudak mah datang langsung makan, beh pokona mah ngeunaheun beh kitu. Hayu beh urang gaskeun makan. Berhubung berhebeng babacakan geus beres nya Besti, di urang langsung bae pulang. Jarek nginaon deui jak ka sawah ge ngadon babacakan hungkul kitu keun. Ku meuni sok ripuh nya mawa awak sorangan oge meuni disingsat-singsatkeun sagala komoting mawa si Aisyah meureun. Untung bae si Aisyah mah dipangkunya ku bapana jadi urang rada ngeunaheun kitulah. Munguh namanya ieu ka sawah oge ngadon babacakan doang gitulah. Ieu geus anggeus malah langsung baralik di bae lah jasin kana cai nu digigir la meuni gede.